Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, kulutrak tulak panto dibuka kuleni ti jero, berai panto dibuka geus kasampak di luar aya saurang lalaki anu keur ngajanteng geus nungguan. Lindanya, abdi holid, ceuk eta lalaki anu pangawakanana pendek busekel tapi make setelan jas kantoran, bangun anu karak balik gawe. Mani melotot matana mencerong kaleni anu make pakaian seksi mani nyitak kana awakna. Geningan Leni geus ganti ngaran jadi Linda ngaran samarana. Nungguan dititah deui lalaki eta langsung asup ka jero kamar apartemenna Leni. Tuluy rek ngagabrug Leni bangun anu geus hayang sakop-kopeun. Ke heula sakedap bade pijit atanapi plus ceuk Leni alias Linda. Bari nahan banget lalaki anu rek nyium ka manehna. Sabaraha tarifna? Ceuk eta lalaki bangun anu geus teu sabar nahan birahina nempo Leni anu seksi di hareupeunana. Upami pijit 500.000 per jam, upami plus 1 juta sajamna. Kumaha bade? Ceuk Leni bari ngiceupan tamu anak cemu anu nang tangan. Nya bade atuh mata ka dieu oge. Plus atulah, ceuk eta lalaki nembalan bari bubuka pakaianana. Punten om, bayar di muka, ceuk Leni namprak bari seuri. Lalaki anu jadi tamu Leni langsung nyokot dompet tina calana anu geus dibukana, tuluy ngaluarkeun duit 1 juta anu geus ditangtukeun tarifna ku Leni. Song duit dibikeun ka Leni anu geus mukaan bajuna oge. Tuluy nampanan duit ti eta lalaki bari diasupkeun kana laci meja rias Leni. Ngan gabrug eta lalaki ngarontok awak Leni anu denok. Awas jalma anu lapar meuni segut. Bibirna mapayan sakujur awak Leni anu geus teu dibaju. Duanana meuni adu glajar dina ranjang anu saprena paburisat teu puguh rupa deui. Mane kekerot eta lalaki ngagulang gaper awakna Leni anu nurutkeun kana sakabeh kahayang eta lalaki. Teuing sabaraha lila duanana papuket ngalajur nafsu anu sasar. Sakapeung mah kadenge suara jerit Leni anu centil, bangun anu ngulinkeun hasrat eta lalaki anu keur muaskeun sahwatna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, hingga anu noong tina ventilasi lomari pakaian Leni kacidaru waseunana nampo pamandangan anu saumur hirupna karak nyaho jeung katempo hareupeunana pisan. An leket teh awakna leuleus asa eueuh tulangan deui molosot diuk dina lomari bari tuluy ceurik ditahan ameh teu kadenge kunu keur ngalajur nafsu. Duh Gusti, geuning kieu pagawean anu dimaksud ku Leni teh. Gawena gampang teu capek, duitna gede teh geuningan kieu. Astagfirullahaladzim. Teu percaya kana kajadian anu aya, tapi geuning bukti geus nyampak. Lamun kieu kahirupan Leni anu sabenerna, anu hirupna glamor, pinuh ku kamewahan jeung kacukupan sagala rupana. Dongeng Mang Guru, kamar anu jempling ayeuna geus ngaguruh ku suara hegak napas duanana anu bangun capek jeung leuut leet kesang saawak-awak. Nepikeun ka hiji waktu lalaki eta semu ngagerem nandakeun geus nepi kana puncakna. Tuluy ngalumuk bangun anu leuleus nindihan awak Leni anu sarua leuleus. Brug Leni nyurungkeun awak lalaki anu nindihanana. Kagigir tuluy turun tina ranjang mulungan pakaianna anu geus pabalatak di hanapeun ranjang. Rap Leni make baju kimono anu biasa sok dipakena. Tuluy diuk dina meja regot nginum cai bangun anu haus kacida. Leni nyokot rokok jeung korek anu ngagoler dina meja. Tuluy nyeungeut rokona ngan serabung haseup kaluar tina baham jeung irungna Leni bangun anu nikmat kacida. Teu cukup ku sabatang, Leni tuluy nyeungeut deui udud anu kadua anu haseupna mulek minuhan saeusi eta rohangan. Leni ngareret kana jam anu naplok dina tembok, tuluy nyampeurkeun ka lalaki anu bangun tibra kasarean dina luhur ranjangna. Om, bugah om, waktuna tos seep.
Cek Leni ngageingkeun tamuna anu sare nangkuban bari can make baju keneh. Ngan kulisik eta lalaki hudang ngorejat bangun anu reuwas rutret kana jam gewat make setelan kantorna deui lengkep jeung jas oge dasina. Kawas harita pas datang ke apartemen Leni. Bye Linda, engke kua di booking deui nya. Cek eta lalaki bari celengok nyium bibir Leni. Ahihi, oke om, oke, sanes waktos diantos deui nya. Cek Leni bari seuri centil, uluy nganterkeun tamuna nepi ka lawang panto. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, reket panto lomari dibuka ku Leni, kasampak di jero ingga keur ceurik euriheun lantaran reuwas jeung teu nyangka geuning kitu pagawean Leni anu sabenerna. Kolesed ingga kaluar tina jero lomari dituturkeun ku paneuteub Leni anu bari seuri. Ahihi, gampang kan gawena, duitna oge gede, hihi dedeh. Cek Leni bari seuri nempo ingga anu bangun sawan nempo manehna tadi jeung tamuna. Len, hapunten, abdi teu tiasa. Cek ingga bari diuk tuluy nyuuh kana meja. Oke lah teu nanaon, tapi inget hutangna bayar kabehnya. Cek Leni ngancam. Mohon, pasti ku abdi bakal ditaur, tapi abdi teu kersa upami damel kieu mah Len. Cek ingga bari nyuuh kana meja. Ingga ieu geulis, tong sok munapik ari jadi jalma mah. Naon sih anu diteangan ku urang keur hirup teh? Belaan sakola lila jeung luhur, digawe di perusahaan, meunang naon coba? Duit pan. Cek Leni bari niupkeun haseup ududna ka luhur. Sanes munapik Len, tapi abdi mah teu kaemutan saalit oge upami damelna kitu mah. Cek ingga bari nami sakeneh. Ingga ieu pangobutuh mah moal bisa nungguan nepikeun ka urang mampu. Cek Leni bangun anu kasinggung ku omongan ingga. Len, abdi mah nya ge jalmi miskin jeung teu mampu, tapi alhamdulillah kahormatan mah nepi ka ayeuna oge masih kajaga. Cek ingga nempas. Kahormatan anu ngan saukur salembar kulit ari anu diagung-agung tandana masih suci parawan. Ahihi ieu ingga kahormatan diri anu sabenerna mah duit. Lamun urang loba duit kabeh jalma pasti hormat jeung nurut kana sakabeh kahayang urang. Tah kitu ingga ieu. Ahihi dedeh. Cek Leni beuki naek omonganana. Len, hapunten nya, abdi mah hoyong pagawean anu bener sanes anu kieu. Cek ingga malik ambek. Tong sok suci ingga, nu kumaha pagawean bener jeung jalma bener teh? Nah bakal ngajamin jalma anu katempona alim hirupna pasti bener. Kabeh oge boga kadok hirupna masing-masing ingga ieu. Cek Leni ngabela dirina. Len, keun wae batur mah asal ulah abdi we. Cek ingga ngalawan. Oke ingga, pek buktikeun prinsip hirup didinya. Teori mah beda jeung praktekna. Sok dibere waktu sabulan keur ngalunasan hutang didinya kabeh. Lamun teu bisa, wayahna urusanana di kantor polisinya. Cek Leni beuki ngancam. Nya Len, abdi bakal usaha milarian artos kanggo mayar sametan ka salira. Abdi moal jalir janji. Cek ingga ngahelas. Oke lah diantos, tapi lamun sakirana teu hasil, tawaran gawe ti abdi masih berlaku nya ingganya. Cek Leni bari seuri sinis ka ingga. Ingga teu ngajawab ngan saukur tungkul. Tuluy kaluar ti apartemen Leni bari leuleus ka cida.